Ih, geus puncenis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta nu tara bisa dibodo teh ya. Jarawat. Meuni beureum kieu. Pencet kitu. Ah, sieun peurih. Antep wae. Asa ngagokan deui. Tapi ke. Asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asakna. Jiga cinta kuring nu keur mimiti ngacambah kaluar tina kulumutna, ngudak cahaya nu somorat ti saca anjeun. Akang, nya jadi panyari geuning, panyari kana beungeut kuring. Nu saur batur mah ngalaka indung, saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan jiga pangampung sareng kening mamah. Ari dagu kuring mah jiga nini kuring. Naon deui nya nu ciga mamah teh? Oh nya biwir jeung buuk jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah, palebah awak mah cigana ngalaka bapa. Malah lebah lempang mah nyeples pisan. Pada ngagelblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Nya ari bapa fotokopian ti saha deui ai lain ti bapana deui mah. Nya aki kuring. Cenah eta ge da kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kabujung ngatunkeun mugi ditampi iman Islamna. Diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Euleuh saha eta nu kaluar tina kalangkang beungeut kuring? Walah beuki ngalobaan geuning. Amueng. Oh, ngarti ayeuna mah. Di diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya nini, aya aki, aya buyut, aya bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta anu ngebat panjang deh, panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan. Ieu walungan teh ngalir ti Rama Adam sareng Ibu Hawa. Terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara di diri kuring. Nya cinta aranjeun di diri kuring. Nya insyaallah kanyaah kadeudeuh aranjeun baris dipiara ku diri kuring. Walungan cinta nu ngamuara di diri kuring moal digogoreng, moal dikotoran. Mugi Gusti ngaping ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring teh keur wajahna bungah. Cinta mekar dina dada bareng jeung jerawat anu meletuk dina ieu pipi. Bae gerang ngarandakan, terus ngembangan, terus buahan. Ieu walungan teh terus mengalir nepi ka anak,
incu, buyut, bao, terus nepi ka turunan nu pangjauhna. Pancen kuring bajuang sakuat tenaga sakan kasucian ieu wahangan cinta terus mengalir nepi ka samudra rahmat Pangeran. Insyaallah ieu jarawat beki asak, ieu hate beki nyanyautan. Akang, ari akang ayeuna aya di mana?